A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bi kasrati qauli la ilaha illallah. Wa qala Syaikhul Qadir al-Jailani qadasallahu sirahu nurani bi ayyi makanin kuri amanakibi wa anna hadirun. Wa qala Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu anhu hasuna hilmatuhu wajabat karamatuhu. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma Allahumma inni wa huwa bi kulli syai'in muhit. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkung dipayun sumangga urang panjatkeun puja puji kalih syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam anu utami mugia tetep papang abdul nabi nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam, ka para kulawargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun selaku umat nalutulung tumut kana ajaran mantena, mugia urang sadayana kenging sapatul uzma di mantena dugi ka yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring atas nami penyelenggarai acara pangusan manakib kersana Bapak Asep Nur Cahya, Abdi Kairim, Ibu Ramana, Bapak Haji Ade Ibu Erni, kadi keluarga besar na putra putri mantu putuna. Sejana hatur kunuhun kana kasumpingan bapak-bapak miwah ibu para wargi sadaya nu parantos biasa hadir di tempat. Mugi-mugi tingawitan angkat nadi sewang-sewangan dugi kaya patepatan sing dicantenkeun amal ibadah nu ditampi sareng dilipat gandakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Sakasan urang dicakana acara pokok bil barakah manakib sumangga riungan urang sadayana ieu urang jantenkeun majelis doa. Wabil khusus urang doakeun ka pangrasa guru urang sadayana pangrasa sepuh Syaikhullahu Barok bin Nur Muhammad, ka pangrasa Abah anu masih Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu anhu. Mugi-mugi marantanan parantos aya di alam kasucian sing ditambih-tambih kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi barokah sadareng karomahna dikocorkeun digolontorkeun ka kaperyogian urang sadayana. Mugi-mugi barokah sadareng karomahna tiasa nuntun urang sadayana tiasa usul ka Allah Subhanahu wa taala salamat di dunia rawuh akhirat. La hadrati sayyidina al-mukarram Syaikhullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati sayyidina al-mukarram as-sayyid Syahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kairing keluarga besar pangarsa Abah Sepuh, keluarga besar pangarsa Abah Nom, Ahlul Bait Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya. Wabil khusus tamu pangarsa Umi Hajah Yoyo Sofia kairing pimpinan Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya kersana Ki Haji Ahmad Maskur Firdaus Arifin. Mugi-mugi marantena sapa pausna aya dina ginanjar kawilujengan aya dina ridho sinereng maghfirahna Allah Subhanahu wa taala.
Kairing para pengaman amanah, para wakil talqin, para mubalik baligo, suku imam hotaman, suku imam manakim, ihwan ahwat teken surya lain cakat nanutubihnakum kairing urang sadaya nu sami-sami hadir, mugia sapa paus lain naridos dareng magpiroh na Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kairing kang lumaga pondok pesantren Surya Laya Tasikmalaya tingawitan yayasan serba bakti LDTKN Ibu Bella GMPS Nabugi Barantana Seja hikmah ka pengersabah sing dipasihan kamudahan oke kalancaran. Wabil khusus kanggo LDTKN Kota Bandung dalam rangka urang hikmah ka pengersa guru agung nyata LDTKN Kota Bandung dipasihan kesempatan kanggo ngayakeun upgrading 1 kaping 10 11 Januari 2026 anu insyaallah pada dilaksanakan di Masjid Baitul Sofiah Jalan Elang Raya nomor 13 Kecamatan Andir Kota Bandung. Kumari kutiu simkuring atas nabi lembaga LDTKN Kota Bandung memajak kepada hadirin sadayana ikhwan wal akhwat thoriqah qadariyah naksabandina anu tacan ngiring upgrading mangga tiasa daftar di ayeuna mumpung masih aya kesempatan kita mangrupikeun program pengersabah di kampung Pur Wikayana kanggo penyeragaman amaliyah. Mugi-mugi program-program LDTKN Kota Bandung di bawah pimpinan alhamdulillah ayeuna parantos kehadiran kersana Ketua LDTKN Kota Bandung kersana Bapak Ustadz Pepen Priyatna SAG di bawah pimpinan mantena kairing jajarana mugi program-programna safa pausna dina bimbingan Hadratus Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Allah. Oke teka kantun urang doken oge kanggo para pembina urang sadayana diantos ternyata keresana anggota Dewan Penasihat LDTKN Kota Bandung keresana Ustadz Haji Dede Rohman oge keresana Bapak Ustadz Mama Haji Kamaludin. Urang doakeun mugi mantena sapa pausna sing ditambih-tambih kasehatanana, sehat lahir kalih batinna dipanjangkeun yuswana, aktu aktivitas mantena sejasi ana dakwahna sareng sajabina, nyanda kendaraan roda 2 roda 4 nabugia sing dipaparin kasalamatan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mugi mantena senantiasa berbagi ilmu sareng urang sadayana, tiasa ngabimbing urang sadayana seja ngamalkeun ngamankeun ngalestarikeun amaliyah TKN Pondok Pesantren Surya Laya Tasikmalaya. Allah hadiniyah bil barokati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus urang doakeun oge kanggo penyelenggara ieu acara pangosan manakib keresana Bapak Asep Nur Cahya oge kairing Ibu Ramana Bapak Haji Edi oge Ibu Haja Erni kairing putra putri mantu putuna mugi-mugi manentena sapa posna sing ditambih-tambih ka istiqomahan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Semangat tina usahana, semangat tina ibadahna disehatkeun lahir kalih batinna dipanjangkeun yuswana, sapa pausna dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ka istiqomahan mantena ku ngalaksanakeun di amaliyah manakib tingawitan ieu tempat nu dianggo kurang sadayana dianggo DKM Zikir Khotaman Manakiban mugia sing kalebetkeun madrasahna Sultanul Aulia sing dipinuhan ku barokahna Allah Subhanahu wa taala. Infak sodakohna hartana tanagina emutana nu parantos dikorbankeun sehingga terlaksana ieu acara panguasaan manakib mugia sing kalebetkeun amal ibadah anu ditampi sareng dilipat gandakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing ditambi-tambi rezekina digampilkeun sarobi urusanana lan rupi pamaksadana mugia dina qabul sareng pangijabahna Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun oge kanggo putra-putrina nu parantos rumah tangga sing dijantankeun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah putra-putrina soleh tur salehah. Atuh kasab mantena wabil khusus kanggo pamangku ieu acara kersana Bapak Asep Nur Cahya anjeunna dina mau di Pertambangan mugi mantena sapa posna sing dipasihan kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala sing diluhurkeun darajatna sing diangkat pangkatna sing diadukeun gajihna usahana tina kalancaran tur kabarokahan tiasa dianggo kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nurupi pamaksadan mantena kairing keluarga besarana kairing urang sadaya nu sami-sami hadir dan nurupi maksudna pamaksadna urang sadaya na dina qabul sareng pangijabahna Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya arhamar rahimin, istajib ya Allah doana ya Allah. Allahumma ya hasil maqasidana bi barakati wa karamati hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wabatajul Arifin radhiyallahu anhu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang doakeun oge kang wagi-wagi urang sadayana nu nuju ka kandungan mugi sindesakeun anu ngandungna, sindesakeun anu dikandungna, sing dipasihan kalancaran dina waktos persalinanana dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos keluarga tapi tacan kanu putra mugi sing enggal dipaparin keturunan. Oke dua tacan keluarga wabil khusus kanggo kumangku acara kersana Bapak Asep Nur Cahya sing enggal dipendatkeun sareng jodona kalawan jodona anu solehah dina waktosna. Oke urang doakeun oge kanggo warga-warga urang sadayana nuju teu damang boh teu damang lahirna, teu damang batinna, teu damang usahana, teu damang peribadahanana, teu damang rumah tanggina di bumina di rumah sakitna. Bugia sing dipasihan kasehatan sing dirawatan panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala digentos ku kasehatan sabihara bihari deui. Allahumma ya sabil al-murad bismillahi sabi bismillahil kafi ala hadini ya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang doakeun oge kanggo ibu rama urang sadayana wabil khusus nu masih kana jumenengkeun aya di alam dunia, doa nu paling utami mugi mantena sing ditambi-tambi ka istiqomahana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sing ditambi-tambi kasehatanna sing dipanjangkeun yuswana barokah tiasa dianggo kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oke kanggo sepuh-sepuh urang sadayana nu parantos muli ka rahmatullah, nu parantos muli ka jati mulang kasal. Wabil khusus kanggo sepuh-sepuhna kumangkuman nakib kumkairing sepuh-sepuh urang sadayana mugi marantena sing ditampi iman Islam kali isana, sing ditampi amal sinareng ibadahna, sing dihapunten segala perdosaanana, sing kenyen tempat anu dipikir ridho ku Allah Subhanahu wa taala kalawan sing dilebetkan kana ahlilah ilaha illallah. Sumaya ruwahi ahlul kubur khususon mangga sebatkeun masing-masing. Bapak Allahumma fir lahum warhamhum wa bihim wa anhum ala hadini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kanggo kajian bangsa sinareng negara Indonesia, mugi-mugi pamimpin-pamimpin urang sadayana tinggal witan pamimpin daerah dugi ka presidenan, mugi-mugi marantena sing tiasa ngeman amanah rakyat tiasa nanjeurkeun amar ma'ruf nahi mungkar sing ngajantankeun negara urang sadayana negara Indonesia anu subur makmur, aman santosa gemah ripah Allah jinawi baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rupina kang majelis doa dicekapkeun hatur punten ka para hadirin sadayana, boh pilih hayang tu kalisankeun ku pribados. Nu disebab duka sebab monggo Allah Maha Unia kana pamaksadan urang sadayana insyaallah aidina qabul sareng pangijabahna Allah Subhanahu wa taala. Semoga rulajeun kana acara salajengna yata acara pokok barakah manakib sakasa dikawitan singkuri umajak ngemutan ka para hadirin sadayana. Selama pelaksanaan amaliyah manakib dikawitan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tanbih tawasul mangkobah bogia ulah aya aktivitas naon-naon ulah ngobrol sareng sajabina estuning jempling jempek bari eling kalabu urang dianggo zikir ka Allah Subhanahu wa taala supados urang kenging kabarokahan tina acara pangaosan manakib ieu. Duking hormatan kanggo petugas dinasah ayeuna kanggo pembacaan ayat suci Al-Qur'an, insyaallah kehormatan disanggakeun ku anggota Dewan Penasihat Kadetikin Kota Bandung karesana Mama Ustad Haji Kamaludin. Kanggo tanbih disanggakeun karesana Bapak Ustad JJ Jainuddin. Kanggo tawasul disanggakeun karesana Bapak Ustad Wawan Maulana. Kamuman kobah sareng doa kehormatan disanggakeun ku Ketua Kadetikin Kota Bandung. Dilajengkeun kana sambutan, oke dilajengkeun kana khidmat ilmiah atau nepi dakwatul Islamiyah mangrupikeun pembinaan insyaallah bade sanggakeun ku anggota Dewan Penasihat Kadetikin Kota Bandung karesana Ustad Haji Dede Rohman kalawan dipungkas ku salawat Bani Hasim ti Luang Sulan. Kapangga petugas kanggo salajengna tekadah di komentar deui kalawan sumangga urang ngawitan pangosan manakli kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
أصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangaling-aling ti pangarsa guru almarhum Syaikhullah Mubarak bin Muhammad panglingihan di patapan surya layak kejembaran rahmania dawuhanana khusus yang kasadaya murid-murid pamagat istri sepuhan muga-muga singginanjar kaulijengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabungkaan jeung sadayana oge menjadi papayung nagara sinatambih kamuliaanana kagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Maha Suci zahir batin jeung nasim kuring nu jadi pananyaan thariqat qadiriyah naqsabandiyah ngaturkeun kagegeran wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duana kaulaeun sapantesna samestina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan tegasna tiasa ngawujudkeun karumasan terhadap agama jeung nagara taat ka hadarat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaur ku pangwujud nafsu kagendam ku panggoda setan sinawas kana jalan anu matak mengparakeun kana parentah agama jeung nagara sinateli kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea anggur mah buktikeun kahadean sinamadal tina kasucian kahiji asaluhurun ulah nandu boh saluhurun harkatna atawa darajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegasna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara ulah jadi pacok regan paceng kadan bisi kaasup kana pangandika azabun alim. Anu hartina jadi pilara salawasna ti dunya nepi ka akhirat badan payah ati susah katilu kas handapeun ulah hayang ngahina atawa nyendela kaculi ka henteu daek ngajenan sabalikna kudu heman kalawan karidoan malar senang rasana gumbira atina ulah sinang rasa riwas jeung giras rasa kapapan pamaras anggur dituntun dituyun ku nasihat anu lemah lembut nu matak nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat anu fakir jeung nu miskin kudu ulas asih somea tur budi bersih sarta daek mere mahe anyatakeun hate urang sare teu rarasakeun awak urang sorangan kacida ngeurikna ati dina kakurangan anu matak ulah rek kajongjonan ngeunah dewek teu liat dapat miskin teh lain kayangna sorangan estu kadaring pangeran
tah kitu pigesanin manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sajen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Mutkeun ayat 70 surat Isra anu pisun daunana kieu kacida ngamulyakeun kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngaringkian kami kamaranehana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun kamaranehana malah leuwih utama ti makhluk anu sajena. Jadi harta ieu ayatnya tak akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina anggoning kahadian jeung katakwaan terhadap agama jeung negara. Sasan-sasan ngamalkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung negara. Ari sabage agama sagamana sagamana turutkeun surat Al-Kafirun ayat 6 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring surahna ulah jadi papasean kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning dawuhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah sereg di buana lamun urang nanteu kitu tang Tuhan jakal di akhirna karena anu matak tuganah terhadap badan orang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanan. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu Gusti Allah geus maparing contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat tuju aman santosa kemahrifah Allah jinawi kari-kari pendudukna nu nyicingana teu narima kana nikmati pangeran maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadian lahir batin dunya akhirat. Sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kabengkahan anu disupi cager bager. Daya lian pagawean urang sadaya Torikot kodir enak saban dia amalkeun kawan nyanya terngahontal sagala keadaan zahir batin keringkahan sagala kagorengan zahir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungrug ku pangwujud nafsu digoda ku dayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi keselamatan dunia rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 12 Februari 1850 genep. Ieu wasiat diaturkeun ka sadaya ahli-ahli ditawisna ku pangarsa al-mursyid Mukarram Kamil Hadratus Syekh Haji Syekh Ahmad Shoibul Wafata Jombor. Ranggeyan mutiara hiji ulah nyawa ka ulama anu sajaman. 2 ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. 3 ulah mariksa murid batur. 4 ulah modal sila upama kapana kudu asih ka jalma numi kangewa ka maneh pangarsa kudu alhamdulillah dan semoga Haji Samat Shoibul Wafata Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hamdatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Shillailahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أبي وأمتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين إلى الملائكة المقربين كالنبيين الشهداء والصالحين وبكل سابقا والذين آدم وأمين حواء ومتنزل بينهم إلى يوم الدين سيل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أرواح ساداتنا وأموالنا وأئمتنا من الكرام والواسمين وعليهم وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أئمة المجتهدين والقائمين بالدين ومن الراشدين والقراء المخلصين والتفسير والمنهج وسائر رسالة الصوفية المحققين وإلى كل ولي ووالد المسلمين والمسلمات من مشرقها إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع طرق الشيطان إلى حضرة سلطان الأولياء سعد السلام القادر الجلال وشيخ أبي القاسم جنيد البغداد وشيخ مالك القرشي وشيخ الشقاقي وشيخ الجمعجمي وشيخ حسن بسري وشيخ جعفر الصادق وشيخ يوسف الحمداني وشيخ أبي يزيد البستامي وشيخ شعبان بن الشيباني وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم شيخ أحمد شيخ وأبوك أجمعين وخليهم وخليهم وسيساتهم وأرسلنا لهم شرعا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم جميعا السماء إلينا ولما وقنا بيننا ولمن وصلنا واستغفرنا وقال وكل دعاء يكفي لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل ولد آدم عليك السلام الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرضائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الخير وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرضائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim.
syukur dipuji anu sampurna sareng pangalam sareng belang eta tetep kagungan Allah anu mikawalas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka anjeunna rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka apel-apel nabi nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikieutan kalawan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadana alam sareng ka kulawargina sareng ka sadana sahabat sareng ka sadana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan paparing pirang-pirang karunia amabal maka isuk kitab anu kalintang ringkasna nyarioskeun manakibna Sultan Aulia wa Imamil Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ayo kina kitab Uqulul Ali bi manaqibil Jaili sareng kitab Tafsir Khatir bi manaqibil Syekh Abdul Qadir mudah-mudahan aya manfaatna ka dulur-dulur anu kersa ngawasatan napi ngadamu kalawan ngagungkeun kana kagungan ieu manaqib mudah-mudahan kuberkan anu kagungan ieu manaqib Gusti nu Masuci ka urang sadayana nurun dan rahmat sareng nulak tina pahala dunia akhirat dihasilkeun pamaksadan di kaselamatan amin ya rabbal alamin. Mangkoba ke-35 nyarioskeun Syekh Ahmad Kanji jadi muridna Said Abdul Qadir kalawan pituduh guru kacarioskeun hiji waktos Syekh Ahmad Kanji nuju abdas aya kertep dina manehna yen tarekatna Syekh Abdul Qadir leuwih dipikar sok tibatan tarekat sejenna kertek Syekh Ahmad Kanji kitu teh kauningan ku guruna Syekh Abi Ishaq Maghribi saur guruna nyaho maneh martabatna Syekh Abdul Qadir saur Ahmad Kanji henteu saur guruna Syekh Abdul Qadir teh kagungan 12 sifat lamun lautan dijieun mangsina tatangkalan dijieun kalamna manusia jeung jin jeung malaikat anu nuliskeunana tangtu moal katuliskeun sahiji sifat oge. Barang Syekh Ahmad Kanji ngadangu carios guruna kitu anjeunna banget mahabbah ka Said Abdul Qadir sareng banget ngarep-ngarep palai ulah waka pupus upami teu ajan lebet kana tarekatna. Tidinya teras anjeunna angkat ka Baghdad barang nembe dongkap ka hiji gunung di jajahan Azmir anjeunna mendak hiji wahangan teras anjeunna abdas saparantos abdas teras netepan saparantos netepan teras kulem dina kulem anjeunna kasumpingan Syekh Abdul Qadir nyandak makuta beureum sareng sorban hejo teras Syekh Ahmad Kanji ngadeg ngahormat ka Syekh Abdul Qadir ka dieu sing deukeut saur Syekh Abdul Qadir teras Syekh Ahmad Kanji nyaketan teras makuta beureum sareng sorban hejo teh dianggukeun ka anjeunna saur Syekh Abdul Qadir Ahmad Kanji ayeuna maneh geus jadi anak murid kaula jeung maneh geus jadi lalaki tina satengahna rijalullah les deui Said Abdul Qadir teu aya barang Syekh Ahmad Kanji boga makuta sareng sorban aya dina mastakana teras Syekh Ahmad Kanji syukur ka Gusti Allah sareng teras mulih deui ka guruna nyarioskeun lalakonna sareng ningalikeun makutana saur guruna Ahmad Kanji ieu mahkota jeung sorban kaberkahan pikeun maneh pohara maneh dipikasihna ku Syekh Abdul Qadir jeung ayeuna jadi pangpunjulna wali teras Syekh Ishaq Maghribi ngalap berkah nganggo mahkota sareng sorban teh tidinya dipasikeun deui ka Syekh Ahmad mangkoba ka-36 nyarioskeun Syekh Ahmad Kanji ngalasuluh barang bade disuhun suluhna ngapung kaluhureun sirah Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Kanji teh hikmatna atanapi pada melanana ngalasuluh kanggo masak roti pakir-pakir. Barang saparantos nganggo makuta ti Syekh Abdul Qadir saur guruna Ahmad Kanji
ayeuna maneh teu layak ngewa ngalasuluh sabab sirah maneh geus dimakutaan ku makuta mulia. Tidinya Syekh Ahmad Kanji maksa nyuhunkeun widi ti guruna. Saur guruna nya ari keukeuh mah jik bae. Tidinya Syekh Ahmad Kanji angkat ka gunung teras ngempelkeun suluh. Tidinya dibeungkeut barang bade disuhun suluh teh jung ngapung kana sirana Syekh Ahmad. Cicing di awang-awang kira-kira sahasta tina sirah Syekh Ahmad. Tidinya Syekh Ahmad teras mulih ka guruna beungkeutan suluh ngalayang bae di awang-awang nuturkeun Syekh Ahmad. Barang sumping ka guruna nyata Syekh Abi Ishaq Maghribi. Saur guruna, tah Syekh Ahmad tadi oge ceuk kaula kumaha sirah maneh teu pantes dipake nyuhun suluh sabab geus ditetepan makuta jeung sorban anu mulia. Ti waktu ayeuna manggeus entong deui ngalasuluh maneh ku Said Abdul Qadir geus ditepikeun kanu pangkat hijalullah. Ilah dari sultan Allah kepada asfiya kutbu rabbani wa basusman insyaallah qadir jan qadas al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i malikal abdil qadir mustafa tahhir qulubana min kulli asfi ubaiduna an musyahadatika mahabbatika amitna ala sunnati wal jamaah wa syari biha sudurana wa yasir biha umurana wa faris biha umana waksib biha gumumana wakfir biha dunubana wakfir biha duyunana wasli biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana waksil biha haubatana waksub biha hujjatana wajalna biha minal mutabi'in li syariati nabika mutasifin bimahabatil mutadin bihadihi wa sirati wa tawafana biha ala sunnati wala tahrimna fadla syafati wa sunna fi jumlatihi wasbail gurul muhajjalin wa syabikin wa syabil yamin yarhamar rahimin wa antasimu bihablillah alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi anta maqsudi wa ridha wa dhurriyyati muhabbataka wa ma'rifataka. Para jemaah sadayana kesepuhan, para alim ulama, para pengurus LDTGN, Ibu Bella GMPS, bil khusus Sedubet, tersana Bapak Asep Cahaya, bisa kelati oleh Bapak Haji Edi, sadayana Ikhwan Akhwat rahimahullah, ibados ngawakili ti para pengurus dari sejak ngawartosan ngaembarkeun ngabewarakeun perihal satu program LDTGN Kota Bandung sakumatari anu tos disebatkeun ku kersana MC Kang Ustad Edi di antawisna insyaallah program LDTGN di Nararaga Milangkala atau di Nararaga Milad anu ka 7 tahun bade ngalaksanakeun program unggulan di antawisna nyaeta upgrading. Nah, insyaallah tadi tos ngakeun kaping 10 dugi kaping 11. Mangga ibu-ibu bapak-bapak anjuran ti Sedubet ti Ahlul Bait ti pusat kantenan pangarsa almarhum Haji Bapak kantos ngulingakeun ngamiwarang ka para ikhwan akhwat dianjurkeun nya kangge anu tacan ngiringan upgrading kangge naon kahiji kangge pemutahiran data, kaduana kangge penyeragaman amalia supados amalia urang sadayana saya sesuai syarat pusat. Saterasna di Nararaga Milad oge nu ka-7 insyaallah diteraskeun beres upgrading teras milad
tasakur bi nikmah terus 7 tahun LDTKM di Bandung. Mudah-mudahan cing jantenkeun istiqomah sebagai ladang hikmat kami janten guru urang sadayana. Mudah-mudahan para Bapak Ibu hadirin hadirat Iwan Ahwat sadayana urang tiasa sesarengan ngalaksanakeun naon lupi amanat-amanat anu ti pusat di Pangarsa Abah oge urang ngamalkeun ngaistiqomahkeun amalia TKN Pondok Pesantren Suryalaya ngamalkeun ngamankeun ngales tarikeun ta eta diantawis salah satu maksud di ayatna upgrading. Begitu kata Bapak Ibu insyaallah katu pelaksanananya katu nuhun sadayana kana para pasanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah baik urang kabukti mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani kada sampah anu meningakeun Syekh Ahmad Ganji janten muridna Syekh Abdul Qadir kalayan pituduh guruna sembari teu kantos penak. Jadi anjeunna teh diangken janten murid Tuan Syekh tapi teu kantos penak, malih langsung dipasihan hilqoh 2 mahkota beureum sareng sorban hejo siloka kami urang siloka aya naon atuh dina mankobah eta teh pami ku urang dibuka siloka na anu tiasa manfaat kangge urang tiasa nasorupkeun tina eta mankobah dina sadidinten urang nyanten nu disebat karomah teh eta urang kaauban karomah. Jadi karomah eusi Tuan Syekh dina contoh kehidupan mantena nasorup ka urang sadayana ku urang teh diaplikasikeun dina sadidinten ta eta teh disebatna teh kaauban karomah. Lain karomah teh urang hoyong anu maca anu mentang karomahna sanes kitu kan urang. Kaauban karomah teh karomah Tuan Syekh teh kamuliaan tina akhlakna tina ibadahna teh nempel ka urang ti urang dibuktikan dibagikeun deui disebutna teh kaauban karomah. Syekh Ahmad Ganji diuningankeun ku guruna Syekh Haji Samad Gribi yen martabat Tuan Syekh teh langkung utami malih Syekh Ahmad Ganji ge dina manahna gaduh patekadan keyakinan tarekat Tuan Syekh langkung dipikaresep tibatan tarekat anu sejen atuh naon eta jantenkeun ku Syekh Ahmad Ganji teh jantenkeun tarekat Tuan Syekh teh janten anu utama duwi ka aya tekad anu teh ikrar hoyong satu ulah wakapukus sacan lebet kana tarekat disebutkeun we ku Sabi Sakwa Gribi ka utamianana gaduh 12 sifat. 12 sifat teh eta kalimah tauhid. Jadi jalmi lamun geus nyepeng kalimah tauhid, boro-boro dunya maleuti. Surga ge anu sakitu ieu na geus dieukeun ku eta mah. Jadi dunya maleuti. Salamun jalmi anu geus cicing nyepeng dina kalimah la ilaha illallah anu 12 sifat ya maka teu kudu riweuh-riweuh lin ibarat kurang lempang reka mana reka ditu reka dieu maka si suluh eta bakal nuturkeun bari teu ngabemberatan. Suluh teh gambaran dunya. Jadi orang mau diajar tarekat, aduh ya teh kunaon gajian geus tanggal sakieu biasa nangis transfer lieur. Pabaliut tapi ka dikir kero dikir teh perasaan teh asa geus 200 padahal karek 3 kerok wae urang teh nya nah karaos lah urangnya gitu tah berarti urang teh dina Syekh Ahmad Ganji teh di mana urang lamun geus nya kadinya nyepeng kana kalimah dikir eta ajeg urang nu di jerona komo nepi ka meunang mahkota beureum jeung sorban hejo anggeus dunya teh bakal nyamperkeun
nyamper gitunya. Nah tuh betiasa gitu kan simkuring ngadongeng heula kan ieu mah dongeng ceuk dongeng kan insyaallah dongengna ieu lain dongeng saeuceuk-euceuk. Nah gitunya kapungkur simkuring ka dieu teh kukurilingan di zaman Abah Nur nyarioskeun ngadongeng ngajujut Abah sepuh kan tos di dieu gaduh garwa munggah teh gaduh putra gitu dugikan jeung teh ieu pengarencana hoyong ngadamel Masjid Ikhwan kami tempat riado khusus para ikhwan nu deukeut anu jauh nu hayang riado. Namun sabab di Ikhwan di Bandung di mana wae can aya tempat khusus riado. Sabab saur Abah Nur Abah sieun hariwang hiji waktu ciri anu mandiri dina tarekat pagawean tarekat leungit. Sementara tarekat teh bahasa sepuh kapungkur mah disebut tirakat. Ai tirakat gawena riado. Tirakat teh tarekat teh tarekat. Ari ayeuna kumaha? Punten. Arapal Bu, mandi tobat, mandi tahun 12. Apa henteu? Apa seseorang mah henteu? Teteh ciri mandiri ceuk batak Abah Nur hoyong ngadamel masjid khusus tempat bisi aya Ikhwan anu hoyong dari ado. Ngan kanan kena kabujeung ngantun ke tapi alhamdulillah ya Al Jabar. Saya pengen aya di itu Al Jatengnya gitu. Pun we kajen menang nanyuk oge duitnya. Tong milu mikiran. Emang urang morek mayar teu moal. Pikiran mah hutang urang salah. Awang deui di dieu hiji nu kaduana di daerah Majalaya Rancaike di Jalan Cibodas aya ukur lu kain aya keneh kitu nu ngalajengkeun anak murid Abah Sepuh. Nonton simkuring di sana kadinya itunya di kuring Abah Sepuh sadinya teh kantos da pinggir jalan tuh. Ya ayeuna sok aya manakib dirinya teh sanes lokanya Cibodas lebet teh hadir aya kali. Teras ka Cipasir di Bali Tubuh. Bukit kalau kuraya boleh Abah Sepuh ini nyumput dan boleh Abah Sepuh maka rumput itunya disebut teh diajar nyumput bunyi di nuca di Cuang ada di Caang ayo urang mah keur nyumput nemongkeun senter pogo ka panggih wae nyumput di nu poek teh bari hurungkeun baterai jadi we ka panggih itunya. Nah eta dongengna teh kita kumpul jadi teh ngajujur di Bandung hadir di Jalan Alipin gitunya. Nah di Alipin mana buka ka mana aya nama ngalihna gitunya eta masjid udah kemudian di Cabang Pangin gitunya. Kumpul mah budaya teh ke GMPK pemuda teh kegiatan teh seuseun gitu. Wangsul deui kana eta naon kana eta mankoba. Aya dongeng kaitanana sareng mankoba kapungkur Aki Hadam aya nu pantos ngobing pamingjeun Aki Hadam. Oh Aki Hadam teh Ghostbuster-na Suryalaya. Nah, jadi lamun aya urusan gaib urusan naon kandeuna rek bangsa jin rek bangsa naon kandeuna. Bahkan anu hoyong terang perjalanan ruh nah perjalanan ruh anu keur dikir perjalanan ruh anu tos maot anjeun bahkan bisa dialog tapi sanes wakil talqin. Jadi gade dina dikir teh ye naon cenah saya ngomong kitu nyaho kana dikir wakil talqin ge lain kapungkur ge jarago teh jara di wakil talqin Abah Sepuh tapi jarago kana ningali nu karituna uning Abah Hasik teh kapungkur salepel sana Abah Dula Sekbro ini Oda sanes wakil talqin tapi wakil talqinna naon pamiku Abah teh benerkeun dikir euy bakal benerkeun jurahanna juga ditu lain wakil talqin kapungkur teh jadi urang teh kitu keun bae kajian mubalik kajian ikhwan biasa ari maeh nabi saeun mah pos wakil talqin wae ai wakil talqin teh apaleun teh kumaha gawe nu apaleun da kapungkur ge kitu nya urang diajar buka ini mah tarekat teh da kapungkur ge zaman Abah Sepuh dibuka itunya
Ulah musutok seutik beda sul adab. Pas mati pas sul adab kumaha. Awang sodei. Namun atuh buat sabab jadi kitu saur si Aki Hadam dia. Aki Hadam kapumpul kawas almarhum ajengan Dede. Segala tarekat dia lain dipelajari di Ansuban. Kan ari Aki Hadam mah bener di Ansuban. Ditaros gitunya ngarobrol. Ki ari Aki cenah ieu naon namina teh lamun hayang jadi jalma jago. Naon? Aki mah make tarekat ieu. Ari hayang ke alam gaib misalkan hayang jadi naon kawas tukang becung gitunya. Kawas naon gumai ayeuna teh geuninnya gitunya tukang narawang make tarekat anu. Hayang dunya na maju, hayang make tarekat anu. Terakhir kesimpulanana ari TGM eta mah keur balik. Eta mah keur balik. Makanya digambarkan orang terina TGN ibu. TGN orang ngerjakan teh kerbalik urang. Kerbalik. Taruh urang teh engke balik teh eta. Balik. Nah cenah urang teh perlu dunya. Nya lamun ruh eta geus dibenerkeun dunya nuturkeun anu tadi teh suruh. Di Suryalaya terang enta sumbangan ti baheula. Tapi maju kan itunya di Suryalaya ikhwan kadang-kala teu baroga BPJS nya baroga BPJS tapi alhamdulillah ikhwan teu digararawe itunya meskipun balolobana gitu lah di Wanjai kan ayeuna di BJB bagian jajab jeung jemput budak Bang BJB Bang Jabar bagian jajab jeung jemput budak dina sekolah Ustadz Gamal, cicing di BRI, bagian Wan Imah. Jadi, eta tidinya. Jadi, kali kumargi itu kumaha atuh sok urang sing nya urang. Sing nya. Jadi lamun urang keur dikir teh ku kalimah la ilaha illallah teh sok geuwat sare lamun geus salat teh naon? Kan dina eta teh dikir, sare artina sare teh lepaskeun urusan hirup. Urang keur dikir geus beres salat ibadah ka Allah, pas dikir teh bereskeun sarekeun urusan hirup. Dalam urang rek sare mikiran urusan hirup jeung kahirupan, mal sare-sare beuing gasahan. Nah, aduh isumpang emok kaning urang geus sumpah gitu. Geus sumpah sok sumpah heula kitu. Kami nasabah Bang Emok kan gitunya. Nah, jadi orang di mana geus salat teh sok dunya teh sarekeun lepaskeun tinggalkeun. Lamun geus sare insyaallah bakal menang jeung tuan Syekh teh tidinya naon? Makuta beureum. Dina insan kamil abah sepuh ngalih dina keterangan hadis oke sahih bahwa engke di alam akhirat cenah kan can dari itu bisi udah tipayun sok cobaan ulah balik deui sareng balik deui mah di aku lompat batu tah lamba aya muraqabah muraqabah teh eta jalmi anu caket Allah dina satu saat di jembatan Siratal Mustaqim itu melebihi kilat jadi sekali baca kieu teh set belah balik. Jadi tina jembatan set belah balik begitu sakahoyongna. Itu eta nu disebut teh muqarrabun deukeut ka Allah. Lambangna dina saur abah sepuh teh gambarna beureum silokana. Tah orang anu geus deukeut jeung Allah di dituna dina mastaka jadi patokan jadi urang gambaranna teh beureum eta muraqabah ka Allah. Jadi dina pikiran segala macam teh geus ti Allah. Kadang anu naros kasih murid Ustaz nanya abdi teh di kieu-kieu teh digawe teh ujug eureun nah ieu teh eureun di kieu-kieu teh disebut-sebut cici nah eureun nah tapi ujug-ujug dina ieu cenah keun bae da urang mah lain disebutanana dan nu penting mah urang aya ingetna elingna
nya ieu teh disebutkeun tapi ujug aya dina emutan teh aya we kitu nya ieu teh teu keur nyebutan tapi dina sakulibek awak urang teh aya jenengan Allah teh ngarasa ingat ka Allah teh rasa ingatna geus lain nyebutan deui dikir teh kan kadang-kadang urang suka aya emutan kitunya ieu teh kan baik minimal seperti disebut teh hadir pami dina kamari Abah Sepuh magerinya aya naon dina an foto-foto geuning ada teh naonnya nami oke teh ai teh si ai atuh kemana nih nanti ning dina kamari dina status-status kejadian gininya wejangan Abah anu dikir teh kerjakeun sing tatib sing nepi ka kana mimiti nepi ka hiji nepi ka kana pikiran asup kana pikiran nepi ka kana perasaan nepi ka kadituna asup kana maha pikiran teh iya asup na pikiran urang teh jadi urang ulah kaget da teh beuki da kajeng dikitu-kitu da moal lamun keur geus ajeur di dinya nikmati we tah akhirnya nak itu dan kayak geus eta mah balik deui sorangan teh buku-buku hirup deui si eta teh tapi lamun urang keur cicing ajeur dina nafsi teu nepi kolam ngarasakeun ingatna ka Allah di ieu-ieuna itu teh nyebutan wae di kieu-kieu oge mal balik hese hirupna tapi lamun dia hirup da kadang kala ieu teh bisa aya ingat ka Allah sok ayeuna urang keur hirup kieu setelah dilatihnya suka buru hujan ieu mana pikiranna gitu ka mana meninya padahal dikir hopi jalan nyebutan pikiran maka mana meni tuh ya jadi lamun urang alhamdulillah barokah anugerah lamun urang ieu ujug-ujug ingatan teh rasa ka Allah dan paling susah sih kayak teh makuta beul ari sorban hejo naon kamu hamadan beureum ka Allahan anu mahkota sorban hejo kamu hamadan akhlak kumaha ibadah ka Allah segala macam teh jadi akhlak Kangjeng Nabi syariat keislaman teh dina segala macemna ngait ditempelkeun dina sorban teh jadi ngabeungbeuratan dina diri teh tadi babawa gitu jadi orang tarekat teh mata pantes hiji dina tarekatna wasiat wancai kana akhlak wasiat Abah Sepuh kana tanbih akhlak syariat Islam teh sabab eta ka Muhammadan teh tempelkeun di ibarat sor jadi urang teh kabeungbeuratan kaiket ku naon ku akhlak ku syariat Islam tah kumargi kitu urang sadayana yuk urang dina tarekat teh sok sing nya-nya Abah kapungkurkannya paingan lamun aya gaduh masalah bah abdi teh gaduh masalah ieu proyek abdi teh teu lancar Abah bae bari basa ieu sok dikir sing loba kan gitunya sok ku dikir sing loba tadi teh sabab lamun dikir kadinya insyaallah urang geus ibadah geus salat teh bakal sare leungit hilang dunya teu kapikiran dunya ajeb ka Allah anu bijil naon tuan Syekh barokah karomahna di makuta abis sorban beureum makuta beureum jeung sorban tah urang ge mun aya masalah aya nanaon kitu ieu teh teu kudu ka dukun dukun coba makan duduk bari kapun dia mah daripada ka dukun mendingan jadi dukun jadi dukun kan gitu ulah ka ditu ka dieu gitu jadi urang beda mah teh sok eta sing yakin jika dinya sabab naon di mana urang geus dikir ajeg nepi ka urang urusan dunya kasarekeun insyaallah makuta beureum naon atuh makuta beureum nya atuh berarti ku marifat kalau henteu kumaha darajatna kulo sayin majali setiap tempat tempat tajalina meureun keur kiai mah kieu tajalina keur urang mah meureun kieu nya urang jelema teu boga kitunya teu boga Alphard teu boga BMW umpama kitunya urang teu boga kumaha tajali meunang makuta beureumna kurang bisa sabar dina sagala kakurangan itu tah eta makuta beureumna teh berarti aya keyakinan sabar ka Allah ayeuna urang misalkan sorban hejona kitunya urang misalkan jadi jelema anu beruang sebagai beruang urang teh anu beruang berduit beruang itu berduit nah jalma anu punya anu gaduh harta gaduh kekayaan kakaitan katempelan kaku salendang
Anaon namina teh sorban hejo ka Muhammadan, insyaallah dunya na bakal jadi pake alat ibadah. Matak sorbangan sahabat ya keur ikhwan urang sok menta. Ngan lamun dibere sanajan dialungkeun tari artina teh ikhwan teh tong sok menta jeung jelema menta ka Allah bes kitu. Tuh nya sebenarnya intinya menta mah sumbang teh enta geus donasi nya. Minta wae sumbangan kan cek abah kayak gitu. Lain gitu abah mah nyintep ka urang laun tapi boros. Lain mikir atuh ari maneh cek abah teh ulah nepi ka menta. Anu dipenta teh kudu era da kudu nama hidung teh nu dipenta nya. Kudu nama hidung. Jadi lamun urang aya nu menta sumbangan teh mikir, astagfirullahaladzim bah punten. Abdi teh geuning aya ikhwan anu kabutuh teh, aya kegiatan teh abdi izin nepi ka teu kaperhatikeun, nepi ka bagian dumpan dipenta. Nya. Ibaratna kieu urang ninggal murang kali, katirisan ngadeg deui begitunya. Tong nungguan itu menta, Bapak punten gaduh anu gaduh kahujanan, tong kitu sing hideng. Sing ngarti. Kawas manakib dilatih ku abah. Dina manakib da kabayang kicepna lapar, hidang nu boga imah teh kudu menta disiapkeun. Geus manakib teh wamilda wajib dahar. Ngatak tinggal nya ti we kajen kitu ge teh naon teu kada sarap teu kada ngemitan uang heula. Minimal tah jalma diajar tarekat kudu era. Lamun urang rek ibadah rek manakib budak karomah, tah sisuruh teh geus nutur-nutur. Teu kudu mikiran. Teu kudu mikiran kumaha nyangu geus disiapkeun. Alhamdulillah. Matak nu ikhwan mah ka mana-mana ieu romantis. Rombongan makan gratis. Atuh. Ya. Bisa aja. Sebenarnya rombongan makan gratis langsung deui. Tah urang dina ibadah sok dina dikir. Atuh cenah kumaha urang teh hese wae. Mun urang hese wae udah gede kunaon ku khotamah. Pangsabah libatkeun khotaman teh pada pabeasa. Sok urang nu ena naon teh geder kapungkur mah pangsabah teh ngadawamkeun ka ikhwan teh sok diajar ajegkeun istiqomahkeun tiap pada subuh minimal 40 poe tiap pada subuh teh. Lain urang mah manah khotaman teh lamun geus pada subuh segala asup karek naik khotaman bae nunutan gitu. Tapi ayeuna naon khotaman nya kumaha abdi paming tiap dinten tiap tes beres netepan khotaman leuwih halus. So khotaman teh pada ringan sagala aya. Kurang cukup khotaman buka deui kunaon kudu salat sunat. Ibu gaduh hajat kan aya. Jam 8 memeh kulem kan nya. Salat hajat mutlak hajat istihoro. Tuh. Pada maghrib beres aya halal hajat tuh. Hajat urang di dinya pote. Atuh cenah kumaha ayeuna teh nepi ka muka meuli mujarobat lengkap bacaan. Bari jeung teu puguh sanadna. Sanadna kumaha ijazna nu puguh urang mah dinaon? Di pangesabah syukur-syukur nu kapungkur terus gaduh aurat dipasang masuk gederkeun. Cenah abdi mah teu gaduh aya ge dina khotaman sok atuh dina khotaman naonnya ditinggal ieu dina bismillah sapi na dina naon kan urang apal berarti na sok atuh wiridkeun oh cenah kan eta nari mujarobat teu puguh alangujurna ni urang sok daek ngawirid dari kana khotaman meni emu ngawirid teh aduh cenah meureun teh kumanya aya nu batur aya nu ieu aduh aya nu berek jail ka urang teh pamana misalkannya tunggu ada penangkapan besar-besaran cek purbaya teh heusieuun ieu mah jai teh cerita teh namanya oh cek batur hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca we aya dina khotaman nanti mujarobat digawekeun bae beunyu teh para ruku urang mah geus puguh di dinya sok salat sunat Gusti abdi tanah ieu teh artos teh sakieu wae asa teu loba syukuran ka Allah teh kan aya geus maghrib aya li syukri nikmat sok jadi nikmat urang teh itu kunaon kitu nya teh harana teh taraje dincak hamba atuh naon atuh saya jalan aralus beunang naik ka lekan taraje jadi we teh wae kitu nya dia naik taraje cuma ke taraje enak geus loba naon lip kitu nya segala macam naon atuh di dinya sok aya salat sunat tidak bala segala macam aya teh nya sok buka
aya teh manfaat nya sing kuring bantuan dia teh kapungkur sok naon sok ngabuktikeun amalan pangarsa Abah ternyata lain keur ikhwan muga keur luar ikhwan ge aya manfaatna tepan sok urang dapat teh kieu maka dina buku ibadah supaya bida mah urang sing yakin eta teu kudu ka mana insyaallah mudah-mudahan ku amal eta urang tadi kan tadi teh salat ibadah tah urang ibadah teh dipasihan ku Abah polana pek gawekeun urang ayeuna naon teh mudah-mudahan ku antamna ka Allah teh urang nepi ka bisa sare teh ngaleupaskeun urusan hidup kahirupan di mana geus eta mudah-mudahan urang teh meunang makuta beureun jeung sorban hejo di mana urang gaduh pamaksadan can diijabah ku Allah teh urang aya sabar keun Allah teh meureun bade waktu deui ka urang supaya deukeut gitu lain nepi ka aral kapungkur ta Allah adi nawanjar pernah ngadoa ka Allah aral tahajud geus sekian bulan anggar wae nafsi Gusti abdi daripada kieu mah ridho dihakan mau gaur teh mong nu ti lemang kabur di tukangkeun naon dorowokna Gusti heureui abdi mah bisi haral urang teh Gusti abdi daripada cuma ridho dihakan mau kau di tukang Gusti heureui kade urang teh bisi keur nya ngomong saraosna ternyata justru eta pas ijabah di mana urang geus ibadah mudah-mudahan urang ibadah ka Allah alhamdulillah sabar jadi nikmat urang tadina keur tahajud salat hajat teh hayang dahayang geuwat lunas hutang gitunya masalah beres ternyata lunas hutang can lunas masalah can beres tapi aya tenang sabar gitu tah eta muraqabah teh lain jadi makrifat itu kumaha urangna seorang pedagang mungkin makrifatna anu makuta bereumna mungkin mainna jadi jujur anu pengusaha meureun jadi kumaha tah eta pengusaha berhasil mungkin muraqabahna jeung sorbanna daek zakat daek sedekah daek turun pinulungan hadituna aya kegiatan LDTKN geus teu kudu dipentah deui hidang ya aya teh punten masih kana sok ayo teu meunang menta mun dipentah sih kae kapungkur kajentenan langsung di Cikoranji di mananya gitu kan aya nu ngadamal masjid As-Sair terang masjid As-Sair Sair sisi jalan As-Sair ya itu nyair gamanjen pun ku Abah dipanggil naon lah kitu enak jeung kudu di ngamacetkeun jalan dipanggil lah kitu nepi ka Abah ditaros teh mun sampai dengan bangun omah butuh sabaraha deui kirang kampung pamit lepat mah ratusan juta geus tong kitu peureun bisuk mah era ku batu geus nyebut era ku batu kan beda urang mah nya geus euy era ngerakeun pisan mere henteu kan urang mah kitu geus kebiasaan Abah mah naon geus era ku batu di Abah teu dipenta nu menta dicarek upamana kieu nya simpeuring teh bade naon bade kawanjay jay ciklah aya bapak cacing nya kadenina kakupingan ku kitu ade teh kieu jadi tong di dieu we kitu aya baturan penta kasih anu teh aya hidang teh geus sok di dieu di dieu kitu silih tutup tah muraqabahna urang teh mungkin gitu itunya jadi orang malain ada tapi malain tugas orang boleh ada itu ulah gitu nah muraqabah urang teh mungkin di dinya akhlak na di dinya nah gitu tetela kage urang teh pantes salat ati hadam tarekat ieu mah namun urang balik ke ulah mikiran dina mantap ibu pagain kedamangnya eta alat terbalik ulah jeung mah la ilaha illallah boro-boro keur sakara urang keur nyeri huntu we nepi ka nu dagang dicarekan urang keur nyeri nu nawarkeun karaos Bu keur dinyauntan anu ngalangkung nawaskeun kaos karaos Bu padahal mah itu nawarkeun kaos kan urang mah sia teh ngalelewe nya kadang kala urang keur teu damang teh bojo boro-boro nanaon teu emut nang komot teh sakaratul maut mata kami urang mah teu kedah pami ka kuping keneh normal sok wartosan la ilaha illallah atanapi wartoskeun kana kuping nanaon ismu zat
Cuman disebutkan di naman kobah jelas Tuhan saya pupus Allahu apa da lain alkin urang mana bejaan di mana geus teu inget geus teu ka kuping ku tepieuna sok ketukeun kana kolbina. Jadi pas geus kitu teh diketuk-ketuk we emut pun bapak pada ngantunkeun di ICU terus make ventilator pacu jantung tak ada gerakan. Ternyata pas dikieu-kieu ieu nama panangan teh gerak jika tinggal di itu. Jadi ikhwan teh pamit digerakkan tidak yeuna itu akan normal. Jadi ku eta tah atak disebutkeun akhlak ieu mah bapak kadengin teh tah beres gitu ketekeun insyaallah. Nah ternyata gerbang besok urang sadayuk singnya mudah-mudahan di dieu ya tempat amaliyah manasik yuk urang sing dijantenkeun ieu teh tempat naon tempat urang beribadah ka Allah. Kedua mudah-mudahan Sohibul Bait oge ieu sing ngajankeun tempat pada melan Ahmad Ganji ngadamelan roti keur tuang fakir fakir ai roti teh tuangeun urang mah tuangeun sanes kali ieu tapi tuangeun batin keur ibadah ka Allah. Anu fakir teh saha urang anu butuh tempat keur amaliyah. Tah ieu itunya roti teh urang teh ibadah amaliyah teh ki mudah-mudahan yang berikan perkenalan mudah-mudahan urang sedayana sing dijantenkeun murid sanaos teu pernah oge teu biasa pernah di secara dohir mudah-mudahan urang sedayana sing dikalebetkeun sa murid saperti Syekh Ahmad Ganji teu kedah pernah tapi irsad pangesabah terasum di urang sadayana amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan abu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasbi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasbi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasbi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di awal ku basmalah orang pungkas amaliyah manakib di kumaus hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.